supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana baik kaderna kasep cicing di mana baik kaderna ganteng nah hiji jeung saha bae pang hebatna pang mencrangna bae jadikan diri urang iksir pantak Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sampai sapeting 4444 loba teh gimana bung kasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sampai sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq al-hadis langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in Al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta ongko Jakarta tapi bahasana Sunda cakula ieu pasti Jakarta tempelan tempel sebab bahasa Sundana akrab di sedak-sedak goreng ti Subang waktu mengkonon ya urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah oge ka para qori nu kaleresan aya
perencangan simkuring tadi ngaos kurang doakeun kori-kori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya digigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah. Tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura. Istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan. Ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji. Ya, ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngora bae meureun nyananya. Asal diberi 50 tahun bung. Hayangna 17 udah 17 teu boga rarasaan meureun nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang neruskeun lalakon nu kamari. Kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah, sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabarang Haji? Cepet ieu ngadek hujan. 53 jeung 10. Bener teh si budak ieu. Aing mah asal tepat dipercaya hitungan. Jangan mengitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim. Wah. Teu beres ieu mah. Barang kedua kali Ayub. Wah, mah kudu dibawa ka grogol. Masya Allah, Masya Allah. Jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun hijriahna tahun seberapa? Cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe. Culat cilik keneh bae. Wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun. Tahun hijriahna tahun sabaraha? Masya Allah. Isi udah ngaji naon atuh. Ya Allah kamari. Atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaraha tahun. Aduh parah jasa parah. Atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimikeun tahun. Geus tahun 10 akhir berarti 11. Tah
seperti eta. Nah, lamun tahun Hijriah na tahun 11 wafat Kangjeng Nabi, Masehi na tahun seberapa? Bener teu? Rada bener ada setik. Kelempengnya na ieu. Masya Allah karim. Tah, eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400. Persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain, ngaranna saha? Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeussan aing mah. Boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus lah, bubarlah pondok bubar. Beletnya sabelet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin kadieuna geus pungulu di jerona mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikanna ge. Jabatur mah batur beuki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Manfaat. Pamajikanna geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu. Temempan obat berbagai obat temempan mangade beaks. Aya nu mere resep cak nu mere resep make mangande. Nya neangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah eleh bobule mah. Deui pamajikan haju mau belati. Ieu mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh nu sok dicarekan bae. Salah dicarekan bae ku pamajikanna. Asal datang diparekan, asal datang dicarekan. Lah jakna aing geus kieu bang. Hirup. Ka kebon kirai, kabaran aya kuya. Potong hulu kuya. Teu dan di luhureun meja, tutupan ku turub saji. Diantep ke nyana keluar pamajikanna nempok naon ieu barang di dulu innalillahi ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harapan aing. Tapi pamajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurikeun teu dipandang geula paingan nyahoan bae cek nya aya mataan orenganan jaya irungan segala aya letahan paingan cek nya ieu. Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata aya tololnya we tolol. Aduh barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya langsung nya ngagedepet ka kuda atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek ulah haju hantem-hanteman lah salakina teh bongan boga duit marahan bae ceuk can ge nyandung geus bebeakan marah geus ka ulah sok kikituanan ka eta aduh kahayang kula mah kula marah ge hook ka eta eta kunaon dipotong lah bongan mah anjur kan teu ieu cek salakina tunggul na kene aya nanyakeun tunggul teu beres
cenah urang ka kamar, hayu sugan aya tunggulna, hayu. Langsung ka kamar biasa, nyana happy. Cek nyana kaja tunggulna ge panjang keneh. Katipu. Nyana bareng hudang teh, teu mah lain-lain wae huluku ya paingan. Atuh marah deui nyana. Masih deui. Salah atuh bola bebenya nya. Bola bebeja huluku ya. Lalakina modal Haji Pendi meureun nya. Mukakeun rahasia bae. Teu boga akal. Guys, balikan deui. Nah, ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji? Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir. Haji Pendi di Mesir pohar. Asa panghebatna bae meureunnya. Pan urang Mesir mah sebenarnya garagah, gareulis. Nyelenyana. Asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran. Ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikeun nomor 1, pemenang nomor 1, nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesirna sorangan nyieun, Irak, Iran, wah beh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran. Langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika. Ada sorana resep asa ngadenge galedeg. Salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa. Bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe, ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu, beungit Haji Rusdi ge kadeuleu nu sakitu kasepna, maksudna okos cepot. Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung, eleh mancung, eleh gede sama ngaranna lain. Haji Masuri masyaallah lamun dideuleu kurang beuh pohara jasa bobogohan beak mobil hiji.
batur mah jantilok kayak bobogohan tilok beak mobil hiji ya mau bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak dan nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak deui bae emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cek jana teh sen eueuh masyaallah karim tilu eueuh setirna tilok aya nu kitu bobogohan jeung setir-setirna kaopat kali lempang suku cek Haji Wati ka mana mobil lah jual cek jana teh sejarah luar biasa eta masyaallah ada bajingan jasa teh padon poe nyorot ketingali nu kasep ketingali nu goreng ketingali gelis ketingali beke ketingali gendut ketingali kabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa ketingali jarum potong ge ketingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok masyaallah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah si hasud mah Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi beuh banyana ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyeun panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring kaditu ya Allah cek kula rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon si budak rame-rame barang di dieu horenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus kepakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok ku jalanan mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho masyaallah karim kita teu wauh ka Allah jadi wauh basyira wa nazira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang Cilongok teh jadi ka surga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ke surga ulah kan aku ieu urang mana ulah dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat arasup ke surga emang loba kolot urang gitu surga tapi itu jelas dipindahkeun
melalui sinar Kangjeng Nabi. Ialah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksir wa goli. Aduh, 1:30 cuaca geus teu bagus. Kebari lanjutna iksir ya. Ya, carita iksir. Engke bae urang malam ieu malam mana ya? Senin. Terus Selasa ngaji malam Rebo. Malam Kamis di mana? Nah, kayak orang cerita iksir di Asem. Sebab ieu geus teu mendukung hujan. Terus teu geus peuting kayak orang nyaritakeun iksir. Tegor kula bisi pohong kayaknya. Tanggung gua atuh geus 1:30. Aduh. Sok jasa meureunanan jurig Cisoka datang merenya. Anta iksiru wa ghali. Masya Allah. Aya hiji kayu ngaranna kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir. Nu manta Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali. Kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh, Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan, non gara di kulon da ujung kulon. Paranti anti orai. Mantap alhamdulillah di pondok mah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina. Sok ngagendam. Kadang-kadang nyana ngarupa orai. Pamajikan ge pamajikan kagetin. Isi orai di dieu. Barang dilenget-lenget ih jadi masalah ki. Mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulitna. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Keistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon we untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajen teuing sakolana SD, hayang jadi presiden jadi iksir. Lamun urang beungeut jore, kos aja pendek lagi, beungeut perang. Nah, kuari hayang kawin. Yes. Beak geus teh geulis geus teh. Beak teh geulis geus teh. Kan lamun urang nyebut ge mah itu geulis da we. Geulis biasa-biasa bae. Itu tuh, nah itu mah gelis rada luhur. Tuh itu tuh tiung koneng tuh, beuh itu mah gelis dah, luhur tah. Itu tuh nu tiung bereup, kamau eta mah. Beak geus tah mah gelis. Tah, lamun aya awewe gelis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu panggalana berontak kula. Maksudna teu satuju. Masa beungeut jeung gelis. Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir, kadeulina Mang Haji teh kasep bae. Kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae. Kulum. Lain kulum Mang Haji mah, ya Allah kulum bego. Payah jasa ya. Otakna ya SDM-na ya Allah. Mang Haji ieu walaupun nyekel kayu iksir. Misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae. Kadeulna kasep bae. Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae. Mang Haji. Hah? Emang nyaho ka Ratmi? Mang nyaho. Atuh sabeca sorangan pan nya mah. Kasep bae kadeulna. Mang Haji misalnya ka Uzbekistan kamari kan garilis jasa di Uzbek. Bih, eta orang Uzbekistan, Masya Allah, tukang sapu na di Uzbekistan tukang sapu, jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek, bener cak Patriana, budak, aing geus ka Amerika, geus ka Jerman, geus ka Inggris, geus ka Prancis, ka Mesir cak alal cak ka Maroko, ieu lain ieu Uzbek, nya keur carita teh di Uzbekistan, ziarah ka Imam Bukhari, waduh, barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema, tukang sapu na bae. Tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia. Ih, karasep orang Uzbekistan palingan di Imam Bukhari kasep jasa. Nah, ieu carita iksir ya iksir. Tah Mang Haji mun nyekelan ka iksir, hajo ka Uzbekistan. Awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji. Mang Haji teh kadeulina kasep.
begitu kuari terbuka iksir terbawa iksir padahal mah kasep yang masih sakit mah kasep tapi ku batur di pajar jore heran ku lagi kurang padahal sakit baca kasepnya tapi asal dibedakan iya kasep teh jariji cek tak aya jariji asa kau nah ya kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana baik kaderna kasep cicing di mana baik kaderna ganteng nah hiji jeung saha bae pang hebatna pang mencerangna bae jadikan diri orang iksir mantap Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sapeting 4444 loba teh gimana bung kasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting geus pokona mah lalaki mana teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb ya urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kula basi pohonnya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kekuatan dibere tabah nyana kitu kene panitia pembangunan masjid wakilna ge mudah-mudahan dibere kuat nyana rada muriangan bae kuari kadeurna aja jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangaosan urang selalu hadir hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah bahkan polisi ge polisi wari hadir hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah sabodo di dunia mah kumanyana bae tah mah di akhirat mangke urang butuh ka Allah butuh ka Kangjeng Rasulullah anak kula sok nanya bung besi polisi bung ka ditu ih cek kula polisi ge jelema cek emang jelema lah sekali deui alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang dunia masa pira dunia nu jadi presiden paeh nu jadi gubernur mah sarua jadi polisi modar jadi masyarakat koit sarua kabeh kiai ge paeh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang masih kene terkurung ka suasana Idul Adha lebaran kurban nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun dia moal bisa jatuh pada hari Senin Selasa Rebo ngahenen karasa jerok maksudnya lebaran Rebo si masuk kaju macem-macem geus atuh lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu masih keneh tasyrik lamun urang ngajujut tina masalah kurban kitab
inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala, lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim paehan cek para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal. Eta himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae. Lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum ka kasih Allah. Dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge. Ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na. Aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Himar. Terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleuh. Masya Allah Karim. Lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman di beuleumeumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan. Ya pada bae jon kimrene gewe. Ya pada jepretan lah. Dijepretkeun cet blek kana seuleuh ku sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei seuleuh awas ya cek Gusti Allah, sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing, lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah, jadi naon atuh cak seuneu aing ieu. Kuli barda tiis meneh wassalaman, awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana, Masya Allah tiis dan luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat cenah. Masya Allah, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di AC sare kuari ge lamun anu HS ieu kateulihan Nabi Ibrahim ye kuari Nabi Ibrahim. Masya Allah kari di samping hehe sare tatangkalan jara radi nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk, berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget
ieu baja apel ieu baja jeruk tuh Kanjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seureu bubuahan loba di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes di padang hes eueuh komo tatarina Allah mah Allah bae geus nah ieu ge khawariqul adat teh termasuk min jumlati belah kencai mah ya Kanjeng Nabi Ibrahim istimewa masyaallah dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung udah jalakeun ka kula ngawirid aja na teu husu masyaallah Haji Pendi dibere deui ku kula beuh kuari ge buukna putih keneh eta teh urut ka beuleum tadina beureum bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona gitu sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu nah geus kesimpulan nama Kanjeng Nabi Ibrahim salamet Kanjeng Nabi Ibrahim dibeuleum di mana cenah kieu tempatna Turki besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kanjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu kuari nyencelengan sapoena 100 perak ka dituna 50 juta sabaraha taun enta sih kaburu parae di Turki masyaallah karim Kanjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam Kanjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria ke Syam tidinya Kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wa qala inni zahibun ila rabbi cek Kanjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem inni zahibun ila rabbi sayahdin diwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku Kanjeng Nabi Ibrahim Kanjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta rabbi habni minas sholihin Gusti di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti umat abdi nyuhunkeun dihampura jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra lantaran abdi can dipasihan putra Gusti pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti jang kadar sakadar WH-an WH data tuntung nama ulah Gusti yang sakadar mangun simpong mah teu hayang abdi teh Gusti abdi mah hayang minas sholihin abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh masyaallah ibu bapak penta ka Gusti Allah jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiaina teh geus acak-acakan kiai mah koridorna kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama ilu campur di negara nu nagarana lain bentuk syariat nagarana negara jurig di Indonesia saya nu mimilu hati jadi jurig mandek kiai nu mimilu di negara kiai
caksia sama aing mah toser doang polisi memang tiba heula jadi juri jangan mah TNI jadi juri jangan mah emang juri negara jangan mah atuh kunaon kiai haju ka babawa masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun Rarang Sadat. Kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Cau tolol. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Hei, kiai, cau. Nah, barang kukurang geus diservis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah wari ge cadel kene lauk nya mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung. Istrina Siti Hajar ngandung, Masya Allah, borosote seorang anak lalaki. Kasep na tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleut ti dieu ye. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon kana? Solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Waduh kasep. Ngan pada ubuntutan doang. Atuh tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayat ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Imimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep. Arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail, naik 10, naik 11, 12, 13, Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu penasaran hayang nilai Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji peni lapar mah. Lapar. Malah keluar peureup. Masya Allah. Bedana Kangjeng Nabi Ismail. Nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb, dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim.
Kanjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubungah, ya Allah bigulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga anu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh ti bendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna. Dina salian ti capetang cerdasna. Dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah, du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah, lamun urang boga anak kos kitu ngeunah ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk wah seda lain hese deui cak urang Jogja wah seda geus leuwih ti hese teh berarti teh dina hudangna masyaallah teu daek mandi pugu ngising calana geus teu daek ngisang-ngisang acan ceurik indung bapana lamun henteu make pangitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak leutik di Cisoka mah di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah. Di Cilongok mah isuk-isuk darek budak mandi sanajan cerik-cerik ge. Di Cisoka mah kolot teu daek mandi. Masya Allah. Nu mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana. Nah, barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah. Impianana model. Impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancat titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding. 100 onta. Ya Allah ya Rabb. Datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging. Kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding. Kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat, kageteun malaikat. Masya Allah cek malaikat, hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain masyaallah tak kiai teh daekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Aju ku nyana ditusukan, digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg teh kiatok. Ki Amir ternyata tega bagi blon. Masya Allah kan koba tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Hei ieu kumaha lalakona. Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa
ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah kunyana. Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta ya Allah ya Rob masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mandi ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katut eusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagu ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapakna bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah inni ra'aitu fil banam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh tah titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah. Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo berendanan Gusti banyak kudu mencit anak maningan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat nah Gusti. Ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus manfaat lah. Tuh pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah Masya Allah
diabadikan di Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin kula mah lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek sekolah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim nasa kitu poharana anak nasa kitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ya bah kampak leutik ya bah emang jang naon tarang abah ya maksudna naon sia belikeun motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sial teh urang Cisoka boga goblok siana naonan cak abah pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah ieu bae seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede bae mak awas ieu mah ieu naon sia naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu nanaonan teu bisa nanaonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas Masya Allah imah hareudang imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling kira gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah makaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola pak kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan jahat sama kos kitu mah itu jadi polisi atau polisi nggak modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak orang deres kene sakieu mah ye nu bener tungtungna nu bener boga anak teh Masya Allah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun ti lu mau marti paling nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambargan sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur geus sabaraha mah umur pasti nanyakeun umur emang emak tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah palingnya kos gitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu nama tah eta palingnya sakitu santri salap bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus pasantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dia umul barohin mak pinuku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun kadituna urusan kula Masya Allah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri paling ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun kadituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu torekat anu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah beuh budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun make salaf mah Masya Allah segala rupa serahkan ke Allah
lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat-sahabat, ya Rasulullah, abdi teh hayang sugi sanu pangsugihna? Allah penta kanu pangsugihna. Abdi hayang gagah sanu panggagahna? Allah penta kanu panggagahna. Abdi mah hayang kuat, nu pangkuatna saha? Gusti Allah penta kanu pangkuatna. Hayang naon? Penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon. Urang Cisoga mah minta kamu monon atuh. Sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam, minimal minta tulisan kaki Nurjaya. Bukunya lagi susah. Suka Gusti Allah. Adi maksud Allah. Minta ka Gusti Allah. Sugi nu minta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu, nu boga ilmu saha? Gusti Allah penta ka Allah. Nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan? Ana ilmu la ilmalak kaula ilmu anjeun ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeun teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul? Pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun. Nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang, pencabutan ilmu. Aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah, maka teu dibere istiqomah jeung santri. Pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho. Kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggris dibere ku aing Mir 5 juta ya aing mau 5 juta. Ayo coba ti kolam datang tek ceuli datang ka bisa. Pasti pohoan. Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida bae poho. Tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah. Dicarabut sebab naon? Nu ieu nyandung bae. Nu ieu mencitan kebo bae. Atuh geus beres dicabut. Tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah. Ulah diaku ilmu teh urang no Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah, insyaallah batur bisa jamul jawame. Urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah, amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon? Teu istiqomah. Istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan. Nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi honam. Diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abu Yardani. Emang kumaha kitu Kiai? Abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abu Yardani. Kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah? Kori nya nama bisa, ceramah nya nama bisa, mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae asakannya nama tolol meureunana. Mamaca kudu berobani nya nama bisa. Masya Allah sagala bisa cak di Ardadi mah. Oh di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka Rajeg eta teh meunang ngadidik Abu Ya Ardani. Istimewa dan mantap. Oh berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah. Ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja. Lain kula mah undangan Abu Yardani. Ngan wasilahnyana sih. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui. Ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis, Kangjeng Nabi Ismail alaihis salam. Kita dipencit nurut. Mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna.
mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna, mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana, amin ya robbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar, neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapi geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan-makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan deuk makan-makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah Kamina. Begitu datang Kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masya Allah kan. Ngan abdi wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae tengah-tengah. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol ke iblis cek iblis wahai Ibrahim
aya sejarah nanti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak atuh kunaon mana ieu mencit anak ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit bae asal instruksi Gusti Allah waduh cak iblis ieu bagus moal bisa aja teh mah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teh nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol buat dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teh meureun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joger timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cak iblis teh aing kasih baik kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 bel nginaheun da lamun nyaba ka hiji awewe na bari nyekelan tasbih tiis hate Allah 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 ieu mah lain Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah aya di Cisoga balik di Panggang Allah 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 nah cek iblis Assalamualaikum salam iya hajar mohon nyaho teh anak Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teh ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba gerahan ka ditu salaki kulama nabi salaki kulama nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan apa kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya angkap ke dek dipencit teh naon Masya Allah eta indung kuat ke percaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong salakina ya Allah ya Rabbi atuh urang papan babajikan dek percaya kumaha ka salaki balik jam 12 ke atas di mana ngariung rada lambat acet Masya Allah kok mau kifudolim Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik peting ya orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teman atuh sia mah bapana bapak rusak tai dek percaya kumaha pemajikan kan jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bae ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah gosok nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun budak aya anak saha deui atuh dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak maneh jeung maman teh seserian ningali tingkah maneh teh kuresep haju maneh dek dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kanjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula Nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya
atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta. Ya Allah ya Rabb, jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan Jumratul Aqobah, nimpah ula wusto Aqobah, ula wusto apa sasakalana eta. Ya Allah ya Rabb, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam, geus digolerkeun di dinya, disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillahi Allahu Akbar, tarik kalhut, tarik dekat tungkulkeun kadap, teterak cek Kangjeng Nabi Ismail, Abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga Abah. Ulah aya karunya abdi geus siap jasa. Sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Tarik ka luhur kenceng. Kahandapkeun deui. Teterak. Sama sekali teterak. Udah Kangjeng Nabi Ismail, bah. Coba ganti pesona, bah. Coba ganti pesona ke heula. Ieu Abah lain lalagaan ieu pes oke. Urang coba heula ka tangkal korma. Langsung dibabetkeun ka tangkal korma. Cek. Buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung dicoba ka batu. Brak, beulah batu. Kurang kumaha, Abah? Kurang kumaha? Coba sakali deui bah ieu pencipta nu pancang jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Si keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng. Can lempeng. Tauhid ka Allah manteng na pohara. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui. Begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali, Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil, bawa panggul ka anjeun gantian Ismail. Masya Allah Kangjeng Nabi, malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya. Wa fadainahu bizibhin azim, digantian, wahai Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian. Anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula. Tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe. Cek Kangjeng, cek malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta. Gorenganan, maca beta kiato. Teu nyaho dongengna. Tak kuari we nyaho. Orenganan Allahu Akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihissalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd, pencit kiresel, wa fadainahu bidzibhin azim, inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah, mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Bae eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah koret doang kata tangga koret, tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah. Aya koret merepet mah tatangga teu dibere, anak teu dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere, anak pemajikan teu dibere, nyana ge hayang jajat menta. Contohna sieun. Eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Dia eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun angel. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe, 300 munding, 100 onta. Atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga. Ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu. Horenganan ngabagina teu akur. Buntut ka imah cenah. Ceker imah. Hate imah. Hulu imah. Cek tetangga aing naonna goblok. Ribut. Kadanan mereka batur lu aya ge ngabagina geus teu beres. Masyaallah. Eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah kitu. Aya di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail, intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan. Loba anu ti Jararaut, ti Baghdad, ti Iran, ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimah syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung. Baheul lain haju maraca syahadat pugunyana ge subuhna kieu teh. Allahumma hidina cak anakna bah emang duha teh loba omong sia. Atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat aja leuwih ti kitu sarua bae. Kabehan horenganan. Nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a. Iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiai-kiai urang nu laluhung irasamna di dieu di ditu abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sakadar ilmu dibaca na hungkul tapi ieu ke masyarakatan meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yuk urang babarengan cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah, belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah, belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya. Tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma. Ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah, keur kitu make samping, kieu make jas, kieu make pakaian polisi. Ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah. Polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri, berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam, berikut luar negeri. Eta teh jangamankeun negara. Urang bertugas supaya manusia aman, diamankeun ku manehanana, bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah, bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah, bisa ngembangkeun agama lillahi taala. Jadi alhasil salahna polisi jadi polisi ka Allah, abri jadi abrina ka Allah, presiden jadi presidenna ka Allah, menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkatna ka Allah. Urang masyarakatna tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah, ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi, nuturkeunana para ulama, para aulia Allah, tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol. Nu mentak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Masyaallah, jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu, istiqomah. Istiqomah teh dina syariat, nu bersyariat dina syariat, nu berthariqah dina thariqah, nu berhakikat istiqomah dina hakikat. Insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Moal aya khauf jeung moal aya hazan. Boro-boro di akhirat, boro-boro di kuburan, di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu, istiqomah dina syariat, insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan. Moal aya sieun ibu bapak maut, begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia. Nah di dunia disebut Allah tsumma istaqam, istiqomah dina syariat. Artina istiqomah dina syariat teh kumaha? Lamun haram singnya haram keunana ka hate urang, oh ieu mah haram. Lamun makruh cek hate ieu mah makruh. Ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun. Ieu mah sunah ieu urang laksanakeun. Ieu mah mubah, oh ieu mah mangga rek kumaha oge. Geus nu haram haramkeun jauhan, nu halal halalkeun silahkeun, nu wajib laksanakeun istiqomah. Ulah nu haram di halal-halal, nu halal di haram-haram. Iyalah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah. Panjang orang menceritakan tentang tsumma istaqamu, datangkan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kabelah ditu nama jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha. Mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah, ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah, cintana urang ka para ulama, cintana urang ka para aulia Allah, urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma iftah lana futuhan arifin ya Allah wa surna ya Allah ma'hum yaumal qiyamah bi zumratihim yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.